pin B2 materinya nyaeta konsonan aksara Sunda sareng vokal aksara Sunda. Dina konsonan aksara Sunda dibagi dua. Aya konsonan aksara Sunda nu asli di bahasa Sundana, aya nu konsonan aksara Sunda serepan tina bahasa Sunda. Masih emu keneh teu aya sabdaha hiji konsonan nu asli di bahasa Sunda. Cung. Nyana geus sabaraha hiji? Mohon leres pisan. Nya, konsonan aksara Sunda nu asli di bahasa Sunda sadayana aya 18 huruf mulai di huruf K, Ga, Nga. Dasar mah eta masih mengidentifikasi bentuk dan tata cara penulisan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Dan indikator pencapaian kompetensinya ada 3 ya. 1. Menerapkan rarangken ke dalam tulisan aksara Sunda. Nu kadua mengidentifikasi bentuk angka aksara Sunda. Nu katilu mengkonstruksikan kata yang sudah diberikan rarangken. Nilai nu kedah dihontal ku hidup nyaeta KKM-na 70. Nah, dia ya videonya. Orang tonton heula video. Kapira tuh saudara? Nah, tadi tos nyimak video aksara Sunda. Nya, ayeuna ngarangkum materi ngeunaan aksara Sunda rarangken. Nya, tos siapkeun buku sareng pulpena? Nah, rarangken, naon rarangken teh? Rarangken nyaeta salah sahiji sistem atau aturan nulis jeung maca aksara Sunda atau vokalisasi nu di jerona aya sababaraha aturan sorak. Wangenan sejena nyebutkeun yen rarangken nyaeta latihan cara menulis rarangken. Coba. Cara menulis rarangken pamain. Tos ya siap? Tos aya nu bade kapayun, coba dituliskeun cara nulis rarangkenna. No, mangga cadat etana no. Coba tulis nomor 1 sampai nomor 5. Supaya dihadap tutup.
enggak ada kapayun aja. Sunda. Minimal